Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang teteh pamiarsa SMTV sadaya. Tepang di sareng simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang. Dina acara ieu baris dipedar sawatara kasenian, ngalangkungan ngobrol sareng para budayawan oge aktivis kasenian tangtosna. Nah, dina danget ayeuna anu baris dipedar nyaeta pantomim. Sok sanaos pantomim sanes salah sahiji kasenian urang Sunda, tapi urang Sumedang tangtos ngaraos reueus. Margi aya siswa-siswi ti salah sahiji SMP ti Kabupaten Sumedang anu parantos hasil janten wawakil Jawa Barat pikeun tingkat nasional. Nah, kalarasan di dadanget ayeuna simkuring parantos disarengan ku anu ngalatihna. Aktivis seni nyaeta Akang Asep Bin. Dihaturan Akang. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Haturan wilujeng sumping. Hatur nuhun. Wilujeng sumping di studio SMTV Akang. Wilujeng sumping. Nah, ieu tangtos ngeunaan pantomim. Pamiarsa sadaya di bumina sewang-sewangan panasaran oge. Oh gitu. Nah, Akang teh naha tiasa jogo pantomim, sakolana di mana? Kapungkur teh abdi teh kawitna teh di sakola di UPI Bandung, kaleresan di jurusan seni tari. Seni tari, mohon. Kayak gitu kawitna teh abdi teh kaleresan aya ngiring workshop di CCF Bandung. Tah anu dongkapna teh nyaeta salah sawios maestro. Maestro pantomim. Mohon. Nah, di Prancis. Di Prancis sareng ngiring workshop harita teh. Terus tepang geuningan menarik. Kaleresan seni pantomim teh caket-caket sareng seni gerak. Mohon. Nah, langsung klope ngajodo gitu tah. Contohnya abdi teh tertarik di dunia pantomim salah sawiosna gitu. Mohon. Terus di kan dina pelaksanaanana gitunya pidangan pantomim teh nyaeta gerak teh ya salahna aya teu tips kangge pemula, tips and trick kangge pemula anu simkuring wae oge ieu teh meuni jagreg gitu pami ngibing teh. Nah, kinten-kintena eta teh kedah kumaha, Kang? Margi di seni pantomim mah salah sawiosna kan ngagunakeun hiji imajinasi. Tah imajinasina teh aya nu realis, realis teh nyata gitunya kana objek sareng surrealis kana ekspresi. Tah hijina lah trikna nya nyaeta kita ngambil lah nya urang nyanak dina kahirupan sapopoe. Contona eueut. Gitu, kumaha? Tah urang ngabayangkeun dina hiji meja ieu aya gelas atanapi cangkir. Tah nyanakna biasa we gitu urang imajinaskeun aya cangkir, contohna kieu tah canak cangkirna set trikna teh kumaha we sapertos eueut nyali sadedinten kitu nya. Tah tinggal gelasna teh teh aya caian. Pada di eueut teh kumaha tah imajinasikeun. Pami teh aya caian kedah nyanak teko urang nyanak teko set. Tah nyanak teko tah curulungkeun caina surulung simpen teras we dikuramas janten dikuramas lepat maksud teh di gitu nya ngagunakeun ekspresi anu memang kopi atau napi caina anu raos pisan di eueutna kedah meyakinkan gitu nya meyakinkan eta trikna salasna mah dina masing-masing pribadina seueur eta teh dunia pantomim namun ieuna keunana kana imajinasi gitu. Tah kitu geuning pamiarsa meryogikeun imajinasi anu luar biasanya teu tiasa sagawaya. Nah, ieu kan nguping wartos Akang teh janten anu ngalatih dua siswa laras. Nah, dua siswa ti SMP ti Kabupaten Sumedang. Nya eta aya tahapanna teh Kang, sabaraha lami eta teh? Tahapan kanggo belajar pantomim teh salasna namanya memang kedah bertahap gitunya. Anu kanggo pemula kaetang lami lah gitunya. Pamit aya basic mah. Kalesan aya sasasi 2 sasi malah kagenep sasi gitu. Tangtos abdona 1 tahun gitu tah. 1 tahun. Duikeun ka tiasa sae pisan teh gitunya. Magi kan sanes dieusi ku gerak-gerak kungkul. Tapi ku ngalatih imajinasi gitu tah. Ekspresi, imajinasi sareng sajabina lah gitu. Gitu. Karena kedah detail kana objek dinu aya dinu ekspresi urang teh gitu. Kedah detail. Gitu. Tah geuningan pamiarsa. Kitu saurna. Tangtos penasaran pintonan pantomim teh sapertos kumaha? Hayu atuh urang tonton. 2 siswa-siswi ti SMP ti Kabupaten Sumedang anu parantos hasil janten wakil di Jawa Barat ka tingkat nasional. Mangga atuh Akang teteh wilujeng nyakseni.
Huh!